Bismillahirrahmanirrahim. Para tujuh kerabat tuna ninggang kerabat sana ditebang cari mustri ninggang mangsan belaya dina dinten ipesan pangan sesali peratus ngehijinya jatuh rami ngabah batra rumah tangga kalayan indaya gusti mugi pinasti. Bismillahirrahmanirrahim. Jambut waktu menghabu datang bangsa berwujud. Sini banci mengalagri muka gapura kebaca. Umbul-umbul nawa itu kulit sanesti. Oh iya dari prasasti. Oh iya dari tangan bikin hiji jajaga jadi hijau manusia. Oh sejak nambah bahtera rumah tangga kalayan indaya gusti mugi pinasti. Upacara mapak panganten sejak dikawita yang batur kala dumpul no.
Kumaha Nanaramang sadayana. Oh alhamdulillah wah. Ieu teh di Palimanya. Ieu teh di Cigorawong wah di mana? Ieu teh di Babakanangka. Babakanangka. Aduh. Nuhun upami daramang mah sadayana. Alhamdulillah wah. Itu geuning ibu-ibu, bapak-bapak parantos halalanir. Aya. Itu nu kasih apai aya. Aya. Nu geulis Aya aya. tenang seueur. Ke ayeurana kedua aya gitu. Aya. Diayakeun. Mang geus Kumaha wah? Alah. Wadi sukun aku sisinira. Kumaha? Cikur jangkung jahe konek dalam puyang pamurang beteng hidung teguh papar tengeh anak nakurayu beteng. Ai sisiniran mah gua makaul. Mang Ojo jeung Mang Ucup rek meuli erloji ece anu ngejog di kaju susuna digayem. Aya kene Pak. Aya kene. Ka Jakarta ka Taman Mini ka meuli jukut di tarian karunya ka nini itu seseri. Ini alabatannya. Aya geus Pak aya deui Pak. Atuh teu aya si keda uar teh ai ka dieu teh jeung si Inung Situ. Sareng saha wah teh sareng saha? Biasa jeung si Syahrini. Aduh coba eta arti. Ai Syahrini anu di Jakarta mun sedih kawin batur. Aya. Ai ayeuna si Syahrino. Mana teh nu sabi saurang? Ah, Inung Situ euleut teh nya. Amu. Kamana ai si Amu atuh batur keur siap-siap. Cik pasien pelawak. Isin ku paku itu pada tersumpi ai si Amu di tukang kene. Manawi Amu manawi di palidin aya si Amu kitu cicik urang pilari heula ka palidin. Ieu kitu oh sanes. Heula dia mun dicaket balon palidin ieu. Urang pilari kan dia. Manawi aya si Amu. ada nyempet balok kan. Sanes. Oh sanes. Eta mah tukang suling Pak. Lu tukang suling. Enggak Amu. Cicik Amu. Engalkeun ka dieu bager bae nol narkom perpecian ka dieu. Malu geus kelep macana buku cicing aja. Amu. Kaya antosan sa katapi alo. Lo ilang tapi gitu tuh. Wah, Alo marita sa prumageningan magsam nyari cangkeng jabay jatuh kutang mernek solat iyo ya alo. Paranun tempat siang jalan. Paranun kasadaya. Kula rusuh teuing atuh. Dua sekolah banyak alo, ya cangkeng menit kuat ya alo. Apagun atuh kali hawatos. Oi siapa dia? Punten kasih, punten paranun kasadaya. Batur geus datang ieu ngajadog wae. Sakedap antosan heula mun sono geuning ka teh ya alo. Gusti kalian teh ya bager ya alo Gusti muhun. Kamana? Iya pasalin singan. Sanes eta mah. Mana bete ieu nu kasep aya nu kasep nuju noong. Aya mun sono pisan ya alo. Punten ada ya alo mun sono ya alo. Ulun eta si aman kasep mun ciga Afgan. Afgan naon? Afgan subuh. Ya alo nama. Alhamdulillah. Sudah atuh. Nah, ulah tarik-tarik teuing atuh. Sok ngagu ge atuh bager. Sok. Montong dicibir mun dikawas ka teh kotok dicempal. Ayo sok.
Mohon ke sakedap ya kantong pada dia sore heula. Ya Allah Gusti. Gela. Ada kaul heula. Bisi aya juring jadi muri setan mindah rupa. Wajarek sising lar heula ieu teh. Sumuhun bini aya anu ngageun di pali dieu nya. Sok atuh, sok cik punten. Sok. Nah, gitu sok. Meuni tuas kieu cai teh sok. Siku amo atuh sakurang dedetkeun aing ngadedetkeun meuni peuting meuni tiasa aing ngadedetkeun siang se. Sap. Itu tuh geuning kaluar saya tadi dedetkeun ku amu mah. Sap. Ke. Sok cicing barengan amu. Bisi aya jurig kidul ti kidul anu dugul anu keur harulang jantul kabekina pai sebakatul kuwa rek disebut heula ke hiji dah ayeuna kabelah mana ieu nu acan bisi aya jurig teler anu ti kaler nu kabekina pais mujair anu keur ale jegeler kuwa rek disebut heula ayeuna kabelah mana wetan bisi aya setan selon anu ti kulon mana belah kulon teh itu bisi aya juring selon anu ti kulon nu keur niupan balon kabekina pais bunglon kuwa rek disebut heula alah eueuh hiji deui belah mana ieu belah wetan bisi aja jurig setan anu cewetan anu keur ungked-ungkedan kabekina belum ketan kuwa rek disebut heula aduh hehe ieu mah Malawan wa ngalawan ka waya aduh beda ieu mah gagah jigana ieu cewetan mah uang tongengan heula kuwa cik aduh ampun teh tuh aing dipuak mah kuwa amu Sanes atos teu aya eta geuning setan. Malewe teh dipayun setan sanes geuning papa salaki uang. Ya aduh ampun teh geuleuh sudah disebut setan ka uang Abdi mah teh kieu ieu hoyong kahampangan heula ya Allah Gusti aku. Motong di dinya eta izin sanes tempat kahampangan eta mah sanes izin Subuh eta kieu teh enjing teh kahampangan. Kedeng dinya Punten sakedapkeun bae. Motong di dinya Abdi mah hoyong diakod ka payunna. Ter bijil gemelis mun hayang gumelis pisan ieu mah hayang diakon sok atuh ka dieu sok ka dieu Singkiatan aginanya seperti bengi. Ya ulah sok dicaritakeun sok Pasang kuda-kudana singkiat. Sok amu bade naik. sok atuh yo 1 2 awas Saur abdi teh singkiatan agina. Ari penting meuni kiat aya meuni leta oye pisan. Sok atuh gugah engalkeun atuh sok engalkeun. sok atuh Sok gugahkeun. Ya Allah, sangkeun ngari ya. sok atuh sing kuat tenagana sok 1 2 3 Meuni nyecep karaosna ari tos lebet mah nya meuni raos semiganongna. Ija anu ngabengul. Nah, udah teh. Ite sunyoto amu euy. Nah, singot. Naon ai sunyoto? Susu nyolok tongong. Sadaya sunyoto akang terjemah Sulaiman. Naon ai Sulaiman? Susurayun tapi nyaman. Lain Sulaiman amu ieu mah Surabaya. Naon ai Surabaya? Ai Susurayun tapi loba gaya. Pengajian amu ulah sempal kapigoyon. Urang papa urang bageakeun. Sumuhun mangga atuh sang kawin.
Wilujeng sumping bagian Sumangan nun kedalingkakeun dua dampal sampean kasep geuli Wilujeng